Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa ala ali sayyidina. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa batu kabiyasun babu wa khatamtu ala fadhil wa tutawin. Assalatu wassalamu alaika ya sayyidina Rasulullah. Fud biadi qolatil hadi wa ma taufiqi illa billah la syarika lahu. Allahumma warzuqna husnal khatimah wa sasawati wa qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ani wa nafa'ana bi ulumihi fi darain amin Allah ya rabbal alamin. Wa ta'zimu sya'airillah sareng ngagungkeun pirang-pirang lambang sareng ngagungkeun pirang-pirang lambang agama Allah, sareng ngagungkeun pirang-pirang lambang agamana Allah. Tina sapalihna kawajiban hate nya di samping imankeun ka Allah jeung anu di sumpingkeun ku Allah ka para rasulna, tuluy ngimankeun ka para rasul jeung imankeun kana perkara anu disumpingkeun ku para rasul ya ka urang nya sebagai umatna. Tuluy kedah kagungan sifat sidik hate urang teh hartosna kedah bener we, kedah jujur, diajar jujur gitu, diajar bener, diajar jujur. Teras kedah kagungan sifat ikhlas nya, kedah ikhlas. Al amalu lillah wahdah nyata midamal amal ibadah teh niatna mah karena Allah. Henteu saliati jang Allah estun jang Allah. Ngaos teh jang Allah, magahan jang Allah. Artinya salat jang Allah. Pokona mah kanggo Allah sagala rupa. Tah namanah teh kedah kagungan sifat ikhlas. Tuluy bila mana berbuat salah gitu. Aya ngarasa sedih gitu. Boleh tos judi gamar. Judi gambar gitu. Itu judi online. Aduh, itu tah. Nuju judi ge gebrak-gebruk gitu nya. Kuduna bari ciramai. Kuduna lain eleh wungkul ciramai. Komo meunang gitu. Duh, ieu loba hisaban, ieu loba. Kaning gambarna teh anu smackdown wungkul. Kemudian di kuburan teh naronyokan gitu. Sedih. Bila mana midama kawon nah naon ayo ku ngadu gambarnya bade main bal nyimprang batur. Walau tapi sampean dibabad gitu. Aku udah sedih. Ulah wungkul hampura tengah aja gitu. Padahal mah aja. Tuluy kagungan sifat tawakal ka Allah. Nya kedah aya rasa nyangakeun ka Gusti. Hese ieu teh putih bapa mah teu bisa. Komo dipaparian panyawa teh nya, duh Gusti. Ieu teh tos lami. Iradeuk damangna tos teu kiatu. Itu bapak teu bisa. Lamun den abi lamun teu damang teh cici bobo. Itu tara gurang gerung tara cocorobokan. Bager itu cara amin aya bobo.
hari teh damang teh cici gitu hayang susu cap beruang gitu hayang ngeser ke hayang baso wah pokoknya ngurudul gitu tuluy kada kagungan sifat muraqabah nyata ngawas-ngawas diri gitu nya kusaha ditingali ku Gusti tuluy kagungan sifat ridho gitu tuluy kada berbaik sangka ka Allah jeung kudu berbaik sangka ka makhlukna Allah komo kanu teu wawuh mah kudu sae sangki bisi eta nu teu wawuh teh nabi gitu matak aya sapalihna ulama nyaurkeun kudu ditekadkeun yen jami anu sumping teh bilih nabi dina pada kudu dihormat gitu najan wawuh ge bisi eta nabi ngarupakeun anu wawuh kudu dihormat sebatas Nabi Khidir mah sok kitu barudak Nabi Khidir alaihi salatu wasalam jumenengna teh di zaman Kangjeng Nabi Musa alaihi salatu wasalam Nabi Khidir mah atas jumeneng duikeun ka ayeuna teu pupus gitu matak saur sapalina guru Syekhona Khalil Bangkalan Madura Syekh Khalil Bangkalan Madura wali Madura sering kasumpingan ku Nabi Khidir teh ngarupikeunana teh jami-jami nu aneh we di antawisa Syekh Khalil teh cenah barudak gaduh murid urang Jawa saha namina teh nya sok ka murid eta tah miwarangna teh ka muridna teh cenah ke jemput di stasiun hiji jami anu sifatna teh aneh kusabab nganggo acukna teu dekil tuluy kulitna teh budug kudu disambut cenah ka dieu anjeun kudu hormat kudu agungkeun eta jelema teh ku anjeun satina teh ka stasiun katinga eta jami teh melungsur da atuh acukna dekil cenah budug sasalaman ge jijik cenah alim itu ngan nyarios abdi dipiwarang ku pun guru supados ngajemput salira dijajapun ka pasantren carios jajapun ka Syekh Khalil begitu diburuan disambut ku Syekh Khalil Bangkalan Madura silih gabruk wah sasalaman silih gabruk Syekh Khalil teh jeung eta jami pabudug geuleuh anggoana diciuman pandanganana ku Syekh Khalil teh nya ditungtun ka bumi tuang leuweut sareng gitu teu geuleuh cenah saur cenah Khalil ka sandina eta tos beres jajapkeun deui cenah ka stasiun ieu bade uih jajapkeun teu sasalaman santrina teh nya barudak tos numpak kareta uih eta santrina ditaruh Syekh Khalil teh ari maneh cenah sasalaman teu tuluy ngagungkeun ngahormat teu ka eta jami cewek muridna teh teu cenah nah geuloh pandanganna budug cenah teh anggoanana ge barau Syekh Khalil maneh hayang apa jelema eta saha saur santrina teh hoyong apa teu henteu cantik santrina lamun hayang apa tah eta teh Nabi Khidir cenah alaihi salatu wasallam waktu nangis santrina isinnya manawi teh sanes Nabi Khidir ngahajar rupina kitu nyoba ka santri tuh ari wali Madura mah da terang yen eta teh Nabi Khidir matak cium tangan nah silih gabruk tuang sareng ngaleueut sareng tah kitu barudak Nabi Khidir alaihi salatu wasallam Masya Allah itu sok seueur nyobi nya wali mah kayak Nabi termasuk wali layak lamul wali lah wali mau uning seseorang eta teh wali kecuali wali deui
Aya deui dongeng barudak di Jawa, di pasar induk di mananya di Malang gitu. Sok aya wae nu gelo. Rambutna teh panjang. Tos gimana teh. Pikageuleuheun we acuk sararuek lancingan sararuek. Puar puire kitu ari siang teh. Mam tina eta. Tina naon? Mulungan tina tong sampah tina runta. Di emam geuleuh we. Pikageuleuheun. Gitu. Duikeun ka sonten. Tage sonten menjelang magrib beus sok teu aya. Sok teu aya tara bobo di pasar gitu. Tah aya ulama cenah di Jawa teh. Saha namina teh Kiai Haji Abdul Hamid rahimahullah taala. Almarhum. Miwarang santrina. Tepungan cenah si anu tuluy tuturkeun balikna si anu geus kapanggih ngilu asup ka imahna tuluy titipkeun salam kuring ka manehna. Assalamualaikum gitu ti kami ka manehna. Ceuk santrina teh eta mah nu gelo cenah. Nu gelo eta mah geus pada hafal ya. Nu sok kukelilingan di pasar teh. Nu gelo atuh cenah eta mah. Da dipiurang ku guru nya ka pasar. Milari nu gelo eta aya, teh aya. Asar uih tuturkeun. Ari pek teh jigna teh ka hiji leuweung. Ka hiji leuweung, lebet ka leuweung. Pek teh aya bumi di leuweungna teh. Aya bumi geus di leuweung eta. Lebet ka bumi diintip we. Bebersih eta nu gelo teh. Acukna dilaan, lancingan dilaan ibak. Kitu nya diacuk gamis. Tuluy rambutna teh jadi bersih. Tuluy salirana teh bijil cahaya. Terasna tepan. Atuh eta teh piwarangan Kiai Jawa teh lebet ka bumi eta teh anu diintip. Begitu lebet, nu dilebet teh ruas. Diliuk. Assalamualaikum salam sasalaman. Samaneh abdi cenah santrina Kiai anu naon cenah ka dieu salamna cenah ti pun guru. Aduh cenah eta. Nya nyebata teh aduh cenah eta. Kapanggih kuring ngajan nyumput oge ngarupakeun nu gelo kapanggih ku si eta cenah kitu. Tah kusabab kawalianana kapenak ngadoa ka Gusti, Gusti da kawalian abdi tos kapenak. Nyunkeun maot teh ayeuna, maot aya ari teh kene. Kitu kusabab kapenak kawalianna maot. Kitu. Tuh wali mah maen nu terang kecuali wali deui. Ari ayeuna mah aya nu promosi hayang disebut wali. Ibarat dokter ini profesor. Hayang dites gitu. Nah, kusaha yang jadi dokter jeung profesor mah sakola teh naon. Ieu mah yang disebut wali. Ngaku-ngaku wali. Da masyarakat teh aya anu ngaku wali. Tuh eta mah kapenak jadi wali ku santri piwarangan guruna. Guruna pangkatna wali. Kapenak tuh. Anjeunna ngadoa ka Gusti supados pupus maot teh. Kusabab kapenak sifat kawalian. Masya Allah. Itu tabarudak. Wali banyak. Tah itu. Tah mata kudu saya sangki. Tamin ke bisi kabi ade. Kunjung-kunjung kabi ade jajan segala rupa. Wengi ayeuna teh. Penak jeung ajengan. Nah teu ukeun ajengan teh. Bisi lain ajengan. Da ajenganna panggih min mawa mameun loba teh. Ku loba-lobana keur ngaji ge di dahar. Nah, padahal pan teu meunangnya barang dahar keur ngaji teh. Itu pan cek engke na kitab, pan cek ngaji kitabna. Biasa sok ukeun ieu mah henteu. Aya bisi lain ajengan cenah. Bisi wali cenah kitu. Ditawaran ajengan. Pala ieu repeh we nya wali ieu mah. Ieu mah wali. Pala ieu repeh we lain. Pala ieu
geus 3 kali tah beda-beda di 3 anana. Ah repe apa ieu? Ah kareke ungu opatanana dicokot gitu. Cek minta wali sama wali badan wali nah. Da teu nyarios, da wali mah jarang nyarios. Gitu. Min teu meser deui. Ajenganna wih begitu min tos beres meser ka bumi. Nah ieu wali lalajo TV main bal gitu. Bari ngopi. Berarti eta mah lain wali, nyaan ajeng ajengan gitu. Tapi sae teh jadi teu goreng sangka.